Meureun ngaranna operasi plastik ye. Perawatan kos kieu ge mah pas artis luar negeri aing gantengna. Jorean aing. Lah, gorengan aing berarti gorengan aing. Anan aing. Beneran ya plastik. Apa benernya yang operasi plastiknya supaya ganteng? Tarak kerja eta mah. Aduh babak wae. Enggar ngakan hiji. Perawatan rasional yo. Mantep. Perawatan kos kieu ge mah pas artis luar negeri aing gantengna. Mantep yo geuna. Tiis. Nah yeuh. Kan gorengan berang-berang. Tep. Bujang. Non sia? Gorengan mang. Aing hayang atuh. Ih, dua deui ieu. Geus teuing da aing hiji yo. Oh. Saan mang? Panas. Ngeunah heuh. Pupung. Bang bujang arek nanya eta. Naon yo? Eta gorengan ayeuna nu saha? Nu aing. Kan gorengan aing. Mun goreng bahasa Sundana naon? Jorean aing. Oh lah, gorengan aing berarti gorengan aing. Sia anan aing. Udah mangga. Heuh. Gangnya. Ulah hiji deui. Aing. Betul jang dibere ge. Tarak sia eta mah. Padu babak wae. Enggar ngakan hiji. Mau apa? Anak soleh mah mau ka mana lah. Yang heula anu ngaganjel ta omongan si Bujang tah. Aing disebut gore saking gantengna. Kadua eta budak. Cekan kebon nya mana? Itu orang mah. Eta nincak. Atuh titah nincak tuh ge. Ih, urang nincakan atuh. Tasi mana ngaranna? Urang? Heuh? Bujang. Bujang teh naon? Budak jangkung. Ih, geus diuk. Mang, kenaon mang di dieu mang? Tulungan kebon ieu bisa anu nincakan, kamari ge anu nincakan wae. Oh, ini mamang ho. Heueuh lah. Ih, hebat ho. Tuh lah. Hebat buka kebun lega ke mah. Pelakan mantap mamang mah. Oh, Mang, tadi urang makan gorengan di akan gorengan di toko. sa? Si Sueb. Si Ueb. Heeh. Aju teh dicokot deui. Itu lah orang kerangakan hiji, dua dicokot nah. Cokot deui lah, rebut deui. Sebut jore we kurang, emang jore mana nama. Mang, pelakan utar melak naon sih? Mamang mah hebat. Yuk, kebona, kuat lega. Atuh biasa we ngobrolan leungeunna. Lega hebat teh mah. Utar naon emang ya melak naonnya? Ulah kebon mah 5 melak tetanggang geus mah bonting 5 lila. Lila, Nu tere mah melak lauk. melak lauk. Oh, tere kapanen. Lauk digali di kubur gitu lauk. Dasar budak semua kar batur dikubur mah. Atuh kumaha lauk, melak lauk. Nya dikubur nya jadian tangkala. Lauk kan nyeun empang, urang nyeun kolam. Karak ta panen tere. Kitu oge lawan di Paraban laukna, teu di Paraban batur Urang kan kaluasa. leutik kene, mun melak si ayeuna kan urang geus gede, aya hasilna. Atuh heueuh eta lauk tere. Kebon mah kos mamang kieu mah. Dila. Dilanya. Mah kaalana ge. Urang teh arek ngajaran. Sabar. Ngajaran melak lauk urang. Heuh, nyieun kolam heula. Lauk endut nya mang lauk endut. Heh, sama nu icreug gue melak lauk endut. Usahaan meulina. Atuh pan loba disusukan ke loba lauk endut. Oh, eta dan telaku menang ge loba disusukan loba mantakan susukan loba ge telaku. Nu laku lauk naon? Lauk emas. Atuh karuhan emas mah. Atuh kan lauk emas eta. Oh, emas mah di pasar ge laku Sama sama emas ieu sama cincin, gelang, lauk emas. lauk emas. Warna emas herang. Henteu. Lauk emas tuh pokokna mah lauk emas we. Oh, emasnya. Oh. Lauk nila. Lila, Oh, arek melak mah. urang masih induk ke mang, lauk mah sin kapatil. Aneh mah nu mati mah lauk lele. Awewe mang. Awewe deui. Lele, awewe mah dipatil ku aing eta mah. Awewe patil ku aing. Oh, maka pikiran sama leutik keneh aing marek naongan kebon. Oh, loba Di ka pikiran. lauk. Kemingan melak lauk wae geus urang naongan kebon. Oh.
liur lauk teh loba oge nya macam-macam lauk aduh. Yes. Hei, Kemet. Naon? Kenapa ya? Oh, perawatan aing mah Sama hirup sok teu jelas, make-make nu kitu beungeut. supaya ganteng. Iya ya kos kieu. Emang bisa ganteng Bisa tuh. lah. Ieu perawatan ieu mah. Hei, kita budak kenal naon di dari yeuh. Dan nincakan kebon deui. Emang siapa kayaknya bisa ngagantengkeun? Bisa lah, ieu. Soalnya aing tadi disebut jore ku si Bujang. Oh enggak sih aina pakai ganteng ge engke. Gua mah. Saya kenal nih dia. Perawatan lah mang ieu. Perawatan make os kitu, norbet, Tradisional. norbet, norkarebet, nyawa zaman modern, make tradisional kene, nyaman salah carana ge. Kumaha emang carana? Si mah yang ganteng mah operasi plastik. Mungkin orang. Yuk kos gawing yuk pas aing yuk. Ngorang can. Encan sih. Tapi atuh sia ganteng. Ngadeng yang kecepretan ke plastik na. Aing nanya ya karena sia aing ganteng tuh sih. Hei, operasi lah karena ganteng saya ngelakukan Menurut sia? dong. Oh si saru operasi bae heula dah. Operasi, ih sama. Lagu mah yang laku awewe itu operasi. Ngorang mah ieu wae. Perawatan ieu we coba ngajajal heula. Enggak satu aing tadi heulanya. Makasih ya. Modal. Modal we. Oh, mana mah. Urang geus balik. Tahun. Neuki ya deh. Ini istirahat lah yuk. Ini supaya mantep yuk. Operasi plastik seduaan itu supaya laku awewe. Oke lah, insya Allah orang mang tradisi iya bae. Tradisional lah. Internasional betul mah. Sebenarnya aing gorengnya ada yang sebut turut tapi apa yang operasi plastiknya supaya ganteng. Plastik. Plastik. Beneran ya plastik. Apa benernya yang operasi plastiknya supaya ganteng? Kok tadi disebut. Bujang, budak jangkung. Nah, kemana kemen? Kurang ulin we sorangan yuk. Kemana jang? Aing mau batu. Nyawa saja jang. Aing mau perawatan dong. Ya, pantesan agak cerahan banget sih ya. Oh lah perawatan. Iya pakai bonteng teh tradisional. Pakai bonteng. Tradisional. Pakai bonteng malila. Ya, aing nyelo dina TV GTR mah operasi plastik. Wah kumaha po? Eta kos film-film barat. Oh, Kan loba eta. geus da ina morong ulin aja dah. Jeung kemana? Adi tuh be. Ayo tuh ge. Sorangan wae aing. Ya kumaha mau operasi plastik? Siapa? Udah ah, ya meureun. Pokoknya mah aing jadi ganteng rek dioperasi plastik. Ya meureun ngaranna operasi plastik ye. Moyan kenela lah supaya dibuka ganteng. Mamang galak kita mah. Mang, woi, udah di jalan. Naon sia? Udah di jalan. Nggak ganggu aing ke operasi plastik. Jauh kana jodoh di jalan Plastik lah. Oh lah aing ke operasi plastik. Tadi saya nyebut ke aing jore. Enggak aing jadi operasi plastik supaya ganteng. Kemarin yang sore kena aing deh. Saya ngomong mah plastik gitu. Enon sih. Eta mah ketinggali ge. Suap mang, suap. Kenaonan eta? Operasi plastik. Operasi plastik suka gitu. Siapa kita operasi plastik supaya ganteng? Salah sama. Geus buka dah plastik itu. Buka. Buka. Plastik itu ke skill. Ih, parah. Apaan eta? Operasi plastik ngaranna? Aing eta mah moe plastik, Mang. Moe eta mah lain operasi. Sama main plastik kan heula. Jang. Naon? Yo, Mang. Kunaon? Mang Suap. Kunaon eta, Mang? Jangan tangkep. Main eta operasi plastik mah kos kitu. Operasi plastik. Urang hayang operasi plastik, Mang, supaya ganteng. Operasi plastik naon? Operasi plastik beungeut jore bisa ganteng. Hah? Emang aya? Aya urang ada cerita mah. Eta kumaha ceritana? Teu nyaho urang ge, urang ieu tita kumanehna, tita mah operasi plastik. Atuh geus urang operasi plastik itu tah. Supaya pas dibuka ganteng, malah mah plastik eta mah. Eta mana mau plastik?
operasi plastik. Kalau non bieu dikit dah. Operasi plastik. Di operasi plastik. Coba naon eta operasi plastik. Urang ge kaduhung nu aya panas sih banget urang dipeuyeum ku plastik. Atuh pan maneh eta katipu, operasi plastik di kieu, katipu. Ya. Aya tujuan maneh hayang naon eta? Yang ganteng supaya awewena loba. Hai, ganteng atuh moal bisa masih operasi plastik ganteng. Aduh pan lumayan pamajikanna 5. Nurutan saha eta hayang ganteng gitu. Nurutan aki urang. Aki maneh mantep gitu. Hayang operasi plastik mah ulah daek. Eta mah ditipu maneh mah. Tah, kita maneh. Penyakin aing sih. Atuh heuh eta maneh nurut bae deui. Kudu narimakeun. Kade Mohon, Mak. operasi plastik mah ada Mohon. biayana ge gede. Coba dipakai meuli kejo mah jempeas. Luar negeri. Heeh tuh. Mang, mau kali-kali deui urang ge. Ayeuna mah kitu we lamun hayang ganteng ulah jauh-jauh. Mane ayeuna ke arek datang asar, datang maghrib salat ngalaudu, baca di dinya doana. Mohon, Mang. Tah kayak cerah wajahna heuh. Mohon, Mang. Ulah kudu kitu ke aya bercahaya. Mohon. Ya. Sep. Ke bonteng we kieu kada urang. Bonteng naon bonteng? Bonteng digosok teh. Yang tradisional, Mang. Sarua bae eta ge. Eta ngaranna henteu bersyukur, ya. Hirup mah kudu bersyukurnya, Mang. Atuh heuh, kudu bersyukur, ya. Engka ka diheula atuh Mamangnya. Atuh nuhun, Mang nya. Arek balik heula tah di dinya noong ieu. Sakalian noong kebon. Ya. Ayo, mangga, cek. Yo. Tadi teh nyingkeurikeun aing. Aduh.